nikah kodali lisan mekaten pengantikan ibu. Nah, ini syukur ya. Anaki jimat awaking anu payus dipiakul kalayan dipireus ku dewe astrajinga dawalaya kahar biuk da silainja dinoda cukup dipayun atuh jisimu abdi napi ya beneran na pembangke balayan yuk semua gak ngaturkeun sembah bakti kok yuk panjenengan bokap syukurnya kali nanti eta kan syahdi ajang-ajang purwa sidang lagi ngasih linggih daya pikir naon jeng kaharep dewala kaharep solmet kekantung tiap tige buya ngaturkeun sembah bakti ka hunyuk buya nuhun jak diterima ku dewe sumuhun eueuh na teh eta atuh ka hunyuk panjenengan Raka Prabu nuhun adinda ditampi aya naon ieu teh Pak bangun-bangun penting ya teh tara-tara teh sasari ya urang riung mungpulung bongkok ngaronyok di padomokan dan namanya teh abdi teh namanya pisan lain saya marapan doma namanya teh syukurnya ya gitu abdi teh pade iya ngabakikeun raskin ya teh syukur aduh Pak ya naon Pak kieu ya saparakara purwa diaturanan linggih dewek teh sono yuk jami bulan kaduana teh eta memang aya hal-hal nu baris dipadung dengkeun aya hal-hal nu baris dimusyawarahkeun yung ngeunaan hirup lain jeung kahirupan urang sapokon sok sanajan urang ngaku warga di dieu ngaku penduduk di dieu paribasana ngaku penduduk tumaritis bari padahal urang sadaya teh aslina mati akhirat di akhirat bagus sok sanajan ngaku urang Cibojo sok sanajan ngaku urang Purwasedar kabeh oge asli nama urang teh di akhirat tentu hiji waktu mah meureun urang teh bakal pinanggih jeung poe akhir anu ngandung harti kue pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneun beres ngaranana boleh ka jati bulan asa ya naon cirina Pak tuh ieu wujud dituntut ku waktu awak dialahan ku mangsa umum diri we diciwitan wanci bila arti meureun hiji waktu mah urang sadaya teh bakal pinanggih jeung poe akhir anu ngandung arti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneun anu dieu nana wawani abdi menyebut nana Bapak abdi cek deparantos dan kadang tosan maot Bapak cenah geuning urang teh datang sorangan datang buligir balik oge buligir diboehan ge kuno hirup
itu ge mun diboehan itu oke mun aya nu ngaboehanana berarti malikeun nya iwal ti urang teh mawa amal ka itu teh ya sia sok kemana karep wae ngomong teh bawa amal sia mah keur dakwah teh ngekeun atuh nah ada umum eta mah kalau diserokeun jeung umum ya mah beda deui jeung absolut teh nah tapi tentang umum ledek nantang aing mangan sia we ngomong sing lempeng cing lurus atuh Kang cing lurus kumaha ieu mah urusan prinsip lah kojitu munaporoda ngaligincing urang paeh ka itu teh teu sanak teu keluarga teu alok teu emang teu solenang acan diboehan ge kuno hirup make teu bawa amal teh sueuh sia mah dulur acan teh dulur acan kan patuh ngomongna kumaha ninggalkeun amal limawa oh ninggalkeun di ditu mah akibat panaya paribasa geuning mau paeh ninggalkeun gajah ka gadingan ditinggalkeun ku maung eta gading teh sia lain gitu Kang gading bohong ieu mah kabatur nantang sarangan aut-autan acak-acakan omeaneun omeaneun akang mah Kang naon salah aing ngomong salah lempengkeun atuh salah manusia amal ma'ruf nahi munkar apa seuling benerkeun jeung dawala kumaha cek si lain ieu atuh maung paeh ninggalkeun belang gajah paeh ninggalkeun gading manusia paeh ninggalkeun jasa ka bangsa ka nagara katut ka agama gitu lu bener mah eta udah biar ngomong kayak gitu lain masa kayak di bener sorangan cekan si lain gitu abdi teh ngomong teh oh cekan nuhun gajah paeh ngagadingan kumaun ditinggalkeun gajah asuh kena jasa gajah geus ya coba paribasa meh aut-autan gitu jadi inti nama orang teh kudu ninggalkeun amal nu hade we kitu pa maksudnya tah lamun nyaritakeun amal ucap kumaha apa cing dakwah heula sakedeung bisa munculna nagara merdeka teh lamun seuk nyoreang alam katukang lamun napak tilas teh mah bisa na merdeka teh ieu teh nyaeta hasil amal-amalna karuhun urang dina mangsa ngarabut kemerdekaan tina leungeun jajahan sanes ngarabut nyokot beureun Pak urang nu direbut mah itu kitu teh mah bener sih ieu mah bener teuing nya kadang-kadang elit dina mangsa nyokot kemerdekaan tina leungeun jajahan sumong naon cirina kumaha cirina tuh tutumul nu parentul nu tubur di luhur kubur sumong tetenger nu hempah di taman pahlawan eta teh lain tutumul tempat pamunyungan deuleu lain tetenger tempat pamujahan tapi harewos peja keur urang sadarea pikeun berjuang di alam merdeka ku cara ngahasilkeun karya anu pinuji ku cara ngahasilkeun karya anu nyata jadi realisasi mah tidak kemerdekaan ieu teh urang sadaya ge kudu berjuang kesian ku amal-amal anu hade ulah loba syaur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata dan anu penting mah zaman kiwari maka kenyataan sedikit bicara banyak ngopi kerja siap ayah kopi mah ayah atau gorehan bisa gerak ayah di warung obat
sedikit bicara banyak bekerja. Pok pek prak, pok pok ngomong, pek pikiran, prak weh pigawe. Yo kakak urang teh boga ngaran tina naon? Tina karya teh. Bener Pak, what is the meaning of name? Waduh, Apa artinya? apa itu what is the meaning of name? Apakah? Apa artinya sebuah nama tanpa karya? Tuh. Bener. Udah tahu diperingati mawal tahun karya teh kemerdekaan teh ada awal poe mah henteu atuh Pak. Malah memperingati nate geuning hura-hura taleler jeung sajaban. Anu mawi geuning kolot karuhun baheula mah di mana memperingati hari merdeka teh make aya main rebutan. Make aya main tarik tambang. Panjat pinang, balap karung jeung sajabana. Padahal mah memeh main rebutan, memeh balap karung teh kan kiwari teh jelema teh geus saling rebut bae. Perebut kedudukan, perebut pangkat, perebut jabatan jeung sajabana. Perebut kursi ayeuna mah. Padahal mah kursi rek kitu eta teh Pak. Jeung aneh dibalik ayeuna mah dibalik kumaha? Baheula mah karuhun urang teh pejuang paeh kosong ngerebut kemerdekaan teh tina leungeun jajahan. Cuman nepi ka dibui di jari Cibeusi jelegur teh merdeka ari kaluar ti pangbuyan teh pada ngahormat jadikeun we pejabat. Tuh baheula mah dibui heula baheula mah tuluy didasi. Ayeuna ganti balik didasi heula tuluy dibarui jelema teh. Sia roblog we meureun Pak. Matak aing rek lanjutkan. Matak abdi marek lanjutkan Pak. Nah, hoyong pamarwan deui. Amin kepodangan. Mudah-mudahan. Eta mah pan pemimpin teh daek eta mah uriling ka tepi miling anya celang ka padesaan ningali potensi nu aya. Masyarakat jangan. Ningali potensi naon pariwisata supaya ngahirupkeun jadi kahirupan eta di eta desa atawa di eta pakampungan teh supaya mararaju teh Marwan gitu. Eta mah nu tadi mah eta mah oknumna naon sih dijigigan ka oknum nu tadi ning ceuk papa ning baheula mah ayeuna mah didasi heula tuluy dibarui jelema teh eta mah oknum teu kabeh Tuh, kabeh kitu. Naon filosofina bapak tani melaput teuy teu jeung hileupna. Tapi naha dimanapun teuy geus peuteyan naha hileut ujug-ujug di jero peuteui cacakna peuteui kanu leutik komo kanu gede. korupsi mana gitu jeung jukut. Polisi aya oknumna, tentara aya oknumna. Keseni-seni. Seniman ayaga aya oknumna. Tukang bona. Itu jeung hileut peuteui tara daekeun ngakan hileut teh. Nah, dan geus boga hileutna atuh teh mah. Masing-masing. Oh gitu. Hileut teh beakna ku hileut teh peuteui beakna ku hileut peuteui nagara. Beakna ku hileut nagara. Tah kitu. Panier. Cinarius yang bisa kadinya dulu jero ya. Ini panjang ya. Kita ada. Baca Kang Waduh. Ya, mohon Pak. Maha benar ayat-ayat Allah dengan segala firman-Nya, cuy. Mohon. Tah, benar di dia teh aya sababaraha perkara. Kahiji benar cek Allah
sebut teh mutlak absolut doh mati Itu bisa dirubah. teu bisa dirobah deui. Kedua bener cek ilmiah, tilu bener cek filosofi, opat bener cek umum. Eta teh bedalisme beda pemahaman beda. Contohna cek umum nyaritakeun panon poe bijil ti wetan bener beda deui cek ilmiah kumaha cek ilmiah da panon poe mah teu bijil bumi anu muing oh gitu cek ilmiah malahan mame kapangiku ilmiah ke geus aya ada teh katerangan teh dina surat Yasin. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, maha benar ayat-ayat Allah. Jadi kapenakeun lah eta teh katerangan teh dina surat Yasin mame kapangiku ilmiah teh. Bumi teh beredar secara garis edaranana. Aya deui cek filosofi. Kumaha cek filosofi, cek falsafah. Kumaha cek falsafah? Cek falsafah panon poe teh ayeuna teh geus bijil di kulon. Wah. Bid'ah ini. Oh, siapa jauh ngabid'ahkeun babatok siapa? Di mana keterangan anak panon poe bijil di kulon atuh dah? Di mana-mana kayak cek jelema mah teu wetan. Heuh pancek filosofi dengekeun sia babatok sia. Oh, itu tong barotot atuh. Sudah ngajakan gelutin mah kumaha teh? Santai we, Bro. Kumaha teh maksudna? Naon? Panon poe bijil ti kulon teh. Urang baca ku kacamata filosofi, baca ku kacamata falsafah. Kumaha macana? Ai panon poe teh kahirupan. Nuhun. Tah kahirupan bangsa urang teh ayeuna teh nyaeta geus miblat ka urang kulon. Nu batak sebut we panon poe bijil ti kulon. Bangsa urang teh geus ngiblat ka urang kulon. Ai kulon mana? Barat, kulon teh barat. Oh. Jadi urang teh geus ngiblat ka urang barat. Contona hahargaan kumaha ceuk dolar. Papakeanana, budayana, barudak gadis dibonceng ku motor nada tumirna teh kadeuleu. Iya nya. Tuh. Ujale ka mana meneleung mun teh sing kayuan. Teu dosolnya. Tuh mun teu dosol deui. Bosol. Tong ditamahan cicing. Ya. Nuhun. Barudak gadis kening ayeuna barudak barudak ABG sok bandingkeun barudak ABG anu aya di mana di Yaman, di mana anu ayeuna keur berjuang deuleuh Palestina barudak ABG teh geus bisa nyarakal senjata. Budak umur 7 tahun 8 tahun teh geus bisa nembak deuleuh nyarakal pedil bandingkeun jeung barudak ayeuna di urang 2018 paling ge barudak di urang mah ayeuna mah kena ngelem Pak nyarakal botol ngelem geuning bensin kumaha teh lem teh buka di sedotan gitu teh lem sotek disedot ya kumaha itu sotek disedot
euy da urut teh teh geuning teh bikuman heula tuluy disedot teh Bangun geus ngasaan aka. lamun pernah maka beungeut aing beureum oge Penting nyotan penting ngenyotan sok. sok teh nah Lamun teh lieur sia teh. ya gitu sok leres bapak non poe pijil ti kulon jadi urang teh kumaha ceuk urang kulon sok dina adatna da aya pagelaran urang kulon teu afdol mun di lalajuanan teu bari mabok iya iya di beureuman Tukang bonang tahu. itu tukang bonang ya Tukang barang. Anak tukang bohong jago akseuneun. ya sumohon Sarua jeung tukang keceret. malah geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung teh si magadon sabu-sabu jeung sajabana geus jadi bahan komoditas Tukang gampang tato unggul awak. Tukang barat. bukan gampang tentu ditato pak bingung ku tato Tato naon bagus? naon komo tanah bujurna tato unggul eta mah bujur kata juri tah gitu aja loba nu ngararaco iya teh poho kena budaya di urang ai budaya teh anu aya patula patalina sareng peradaban martabat hiji bangsa bisa diukur ku budayana mun seuk budayana aut-autan rusak ke bangsa Walau. taroskeun ka dalam karya di Kumaha. Leres teh. ya mohon tah ku ayana beuki ngaco ieu zaman barudak nyaeta beuki ngaco mohon tah para dewa teh ngalungsurkeun wahyu cakraningrat para dewa ngalungsurkeun wahyu cakraningrat heuh naon teh wahyu teh ai wahyu teh firman Allah anu teu meunang dimambangan deui ari cakra teh syukur sing saha jelema nu kaancikan ku eta wahyu cakraningrat bakal seukeut paningali lahirna bakal seukeut paningali batinna bakal seukeut pandenge lahirna seukeut pandenge batinna Hari ningratna. tah dewek teh ayeuna kapentok usaha ya eta kudunungan Juragan Arjuna nyata ngagatuhan putra Raden Abimanyu nya onya Raden Abimanyu dadi tiap-tiap nagara teh ngirimkeun hiji pamilon supaya kaancikan ku eta wahyu cakraningrat ai dilungsurkeun teh eta wahyu teh ka alas ti prasara Litibra. alas tibrasala ai tibra teh teu meunang diganggu syarat teh syariat ulah kapadol teuing urusan syariat tingkatkeun kaitu kena hakikat tuluy kaitu na makrifat iman tauhid Islam we kaitu na maca Dengekeun be. ai Islam teh salamat sumuhun nya kahartos Pak ayo urang tuturkeun dunungan nyaeta Juragan Abimanyu mudah-mudahan dunungan teh sakumaha anu dipikapalaina sakumaha anu dicita-citakeunana palaikan cikan ku eta wahyu cakraningrat hayu urang rojong ku urang jan mudah-mudahan atuh dunungan teh tah kitu jan siapa kancikan ku eta wahyu ayo
Seniman
Padranaya Sapala Putra Astradinga Landawala anu ngampi pancengnya Tati Arjuna Panengahing Pandawa itu ngapi Raden Abimanyu gitu kaya anana lu mampah kalas wanawasa mampahnya tak kalas di prasara bujung hingga tinyeruk di jero negara kalah di luar negara geseur anu sumpi kaita tempat alas wanawasa itu kaya nanan duna lampah eta bacarios di setengahing marga sopan Harga
hari maraka teh jalan sopana alas tim aninga jalan nyaeta aya hiji walad balad anu ngadon ngarasakeun katentreman handaraya dikari lewatna itu kayanana nyumput tina rungkun-rungkun sokomo ieu patempatan teh sok kalangkungan ku jalma-jalma ngadon teh tapak alas wanawasa alas diprasa mampa nyata ieu begal-begal. Hei, dulur-dulur sermur baraya siapa desahan dulur seperjuangan ayo kumpul iya kurang operasian deui euy geus beakeun bekel ieu urang iya ayo tempat besok baliwatan ku jelema-jelema gede norek tatapa alas di jalan cenah bejana para dewa alung surtur wahyu catraning ratu urang manfaatkeun ieu kerajaan urang iya mumpung langkah-langkah arang langkah ieu kajadian iya ayo kumpul jalan kajampang bener aja si goblok ya wan euy nu hese sia wai ai nyebut gadis parawan ieu nu hese ya goblok bangga saya batakan bangga nyebut awewe kendaraan atas raja udah ojek kita teh goblok sia nyebut toke cak padang nyebut bisul jarawas badak nyebut kereta api kendaraan panjang nyebut lengan pandangan tangan suku alat ngalangkah panon mata irung alat pernapasan betung padaharan celik alat pandangaran
akar kepala dipikir aji gua refleks gitu sih goblok itu Jika teknisi we refleks gitu. aduh nu hese ya goblok kain Tuhan mau hebat. panggalan nyebut aing lagu becus mana maka cecelawakan yang ada nadanya nggak lagu cecelawakan yang ada nadanya no eling-eling mangkali gampang lah nah sadar mangka sadar iya lagi jadi kepanggil rumingkang di bumi alam hanya celangka marcapada dharma ukur wawayangan baik dharma hanya wawayangan saja yang main popo itu semua teh ada lalap dharma ukur anaknya kasasar lampak sama aja mah anaknya kasasar lampak ke katanya iya siapa ngobrol nafsu no mata kaduhu nafsu no mata kaduhu iya saya orang siapa kau bilang gampang lah nah siapa amarah yang mata kanyakan ayo jangan badan no katempuhan awak yang kababawa aina buat hiji wan bahasa naon bahasa barat wan ke bahasa barat ai hiji tambah hiji wan tambah wan sama dengan dua sama-sama wawan wawan dua ditambah dua wawan tambah wawan Jadi sama dengan opat sama arba naon arba teh bahasa Arab oh udah bener mun dua ditambah hiji wawan tambah wan sama dengan tilu sama-sama wawawan kaliannya gubuk jeung akina usia itu ingat gue itu nyebut bujur pantap nyebut kanyo apa jangan dah banyak anak-anak kena ya tuh si teh bukan nyut tatangana palangka kaco yo panggil wae ini aduh anjing saya aduh kayaknya saya bodoh Palangkakan ke boga tatangan. Bok bok apa bok bok bau gampang naon akar karang baka ayo karang baka ya akar Mau. kita bok Bener bawa karang bakaran. ai nyebut bool liang tai waduh sini saja bro hati gua itu
ayo kararumpul mabeh ya tobat dulu ya syaware nyumput dina rumpun bisa ya jelema ngaliwat ka dieu wayahna ulah kerasa ya bagus lampah pun ia para kenal nyaeta nyumput dina rumpun beli aya jami mengalam kepayanan duna wapa eta kacarios iraken Abimanyu nyaeta Urah Semar Padranaya kalayan astra jingga dawalan ngalang bagi pada-pada astra jingga wa Semar iya apa dapur diurang dugi wa salah subrasa semohon ada ya tengah leuweung kieu kadeh ulah aral jeung subah silain dina ngapikeun diri kana teu sabaranggahan di HP di tengah leuweung kieu sasangat-sangatna leuweung walawi sangat di padang sumut ya mohon mangapa ye sok jak urang areureut ulah kacapek tina sajero milu mampat wah mangga kurang jebongan orang nyong jebongan
Puro main masang kuda-kuda ke si belenggu. Naon ada pasar kuda-kuda. Kuda-kuda. Jaipongan belenggu. Kenangan dewek kenangan. Hayang kenang aing teh. Hayang kenang jarak si dola. Astagfirullahaladzim lebih kakek ya. Kurang kumaha sok tak kenangna. Ayo kenangna. Bisa ada di nakona. Bisa ada. Aduh dipindah. Bisa pindah kan. Bisa ada. Arek dikuluk Kang ngendang. Iya rek dikuluk benang rek dibelah ku dewek. Macam apa ayam Astagfirullahaladzim. Dicokot mal ya. apa yang kenal? Hayang di laguan dewek teh euy. Tadi aku yang dilakukan. Keliningan bari di kenangan belehuk. Kelilingan di kenangan. Oh siap. Ulah. Sok sina kanuyo. Sok. Kalau ngarah ini ngarah mana? Saya teh naon ngobrol gedeg. Hujan. Kacian ya lo. Rezeki di Mikail, Pak. Alhamdulillah. Sok. Jaipongan ah. Yang dilakukan akan teh. Yalah sina pernah heula. Wih. Yang dilakukannya yang kawin Kang. Yang kawin sudah kan? Yang kawin dimakan. Siap. Siap. Lakuan dewek jaipongan. Payah mah. Sok. Jangan berkopi sedayana. Sesangka daun Bingung ya aku mau sholat nah itu begitu. Hayang di jaipongan belenggu teh. Hayang jaipongan. Astagfirullahaladzim. Dasya teh KTP teh berislam kowe oke. Islam alhamdulillah kagak. Sajarah
jajadah dua dimasuk dipakai karena Bukan gampang ngumpul Hindu. jaipongan dewek belebuk Pongan Cina mah turun syah aing kebutuh naya kayak gitu kebutuh aing mah kebutuh aing mah yuk ini syah kebutuh aing mah hari ini syah mau dibayar boleh bisa berapa mual mau dibayar semua mual ya lo turun kabeh ya mau dibaturan aing mah paduli aing mah ayah sudi aing boga aya kayak gitu patut kopi ya urang mah. turun ya nah gitu jadi orang tejang lalu ini balan kan arai terima ya arai terima banyak balik balik astagfirullahaladzim Aita tukang alok kada siap kita mau orang ada beli kopi beli kopi maju Kang Eman tuh ayah dagang kopi sok tukang kopi kan dia jangan pada diborong ke penayangan sok Daya adalah ya pemayarkeun. nah siapa itu dewek bukan duit di mana ya umat kucing gak dibayar dewek tekan dewek bukan duit tasieun nggak akan ada dewek mah di dompet apa tidur tapi ya mah peta ke dalam Kan di situ dalam. ya dalam ke dalam minta duit kan itu Mang dalang minta duit. panitia bupati Mang dalang minta duit. Beli kopi. la ilaha illallah nanti kaki itu najagaan Apaan kita tuh? Ada dapat turun. bisa Kesana capek. alah alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah ditepungkeun jeung urang dieu bagja kumbayangan sepuh anom jalan istri nu ti tebihna nu ti caketna nuhun biasa tepang akang dina wengi ieu atuh ka para seniman kita lanceuk dewek bapak dalam karyadin sumping kadinya asli lanceuk dewek dalam opai nuhun kesadayana seniman seniwati ieu dirojong wengi ieu luar biasa ieu Simpatisan kan Pak. simpatisan yuk penggemar wayang golek di dia luar biasa dulu hujan gegelan para rina nih dia Kan generasi canak Bapak. masih kurang berarti Ya generasina canak Bapak dalam karyadin generasinya bapak kali dalam karyadin ayah kecil gaya kacili kungkul kan tadi geranabe Cina dia geranabe Kang. sok cina narabu kalinya jalan cili kungkul sok yo oi sok kali sok kenangan ini kan aku dalam cili aku baru dah cili kayak ini kenangan ah sok aja geus jebol punya lupa aturan yang baik hidup saya bukan kenal geus gede malah bapak mental yo ampun ya doakeun dewek ieu rek ke Allah Citra Salah Allah Swanawasa mudah-mudahan dunungan tersingkan-sikan Wahyu Cakraningrat dunungan aku bapak orang sadarea bapak Marwan oh nya entah ongko singkan-sikan Wahyu dinya mata diguar lalakon Wahyu Cakraningrat supaya keancikan ku Wahyu deh yang Marwan deui abdi mah Apaan Kang Herman canakannya. hah Kang Herman. Kang Herman. Malihona nya. gitu elah kawana si monyong ke gitu Itu mana dia kan. Tapi biar. Abang nyangsa.
Ayana naonang atau ger. Corona we yakin. Iya, ngareana panayagan tapi. Kumaha urang dina penting ieu? Awas euy, awas euy. Ade ah. Urang dina penting simpriatna jeung hati-hati. Oh, mudah-mudahan atuh dulungan teh nya singkat ciga deui, mudah-mudahan Mon mejaan garing gitu. Oh keren. Oh sakit sama. banyak yang mau gariu di dia teh. Aya gariunya. Gusti Agung Roma dega degek diu teh. Ayah Gario. Aya bari belum mau norai dia begitu. Aja juga berusaha. Mana teh? Kapan eta teh kira gariu di dinya? Urang teh jadi penal urang teh luas atuh. Laga mana sih teh? Patis deh, kak. Lama mana eta langgam? Iya, apa itu langgam surat deh. Bikade cek wae. Bedus. Geuleuh ya. Geuleuh eta teh siri sabumi cara sadesa jawadah dudung diritna sacarana. Gaduh budaya masing-masing. Beda cai pan urang teh dina logat oge. Komo tuh di kadu panak pada ditu. Naon? Lagam teh beda deui. Kumaha? Beda eta nemporan hutan bareureuh. Iya. Eta rambutan. Muni. Mana teh kadu panak? Kadu panak eta mah. Sebenarnya biasa, eta rambutan muni burung. Memang muni burung. Yo hanteu nolol oge kujitna. Lah. Ulah kaget jelema. Siklar Kang si Jurit no. Awas ka. Teh. Ari ini. Eta surat topeng naon. Eta teh oh soang begitu teh. Saha? Ini wong getihan sih mau usi Pakai mahal. nyala duit soal gitu. Saha? Ah. Wong duit teh gerak itu mah. Wah, mau jadi duit. Wah, Pedas atau ngomong teh. Jatuh can sih teh. tadi Sebelas maghrib barangkali sekali. Baik, nggak tuh goblok. Perang Sunda mah 7 kali sepoe teh. Saha? Dengekeun dewek aya ngagawan jelema dengekeun ku sia. Ting pedas ngomong. Si pedas ngomong teh dengekeun. Gagapkeun kira. Ari mereka torekan sia kitu ngagawan jelema teh. Kumaha mun tikoro pagat dia tikoro aing lu. Ayah sumaan coba. Sok turutan. Saha? Yuk ngajak sia. Yuk sia yuk. mau jadi duit, mau awas. Mau jadi duit ya. Mau 2 kali aing. Ada 2 kali jadi terus deui ingat. Bisa kali-kali masih teh tong anyat deui atuh. Wah, kaget jelema. Makanya singlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai naon Kang? Ada sampai adus, aja tahu adus di sini. Jangan pegang atuh. Ada coba Indra. Sampai tinggi gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diri tangun deui aing. Sampai sare eta mah. Allahumma barik lana. Aja tahu. Allah berangkat untuk Rijaya wana jaya rijaya wana jaya nujari Indonesia jaya manyomi kawapi kawaino si walalager juri di dia rijaya wana jaya nujari Indonesia jaya manyomi kem nah tete ayo dong itu oi Katekan wae. dekade sih wae orang Banten kumaha
Hah? Kamana wae dia? Kan dia ke saya. Itu panten mah tegus. Urang nyatu cenah jeung dikotok. Bapak jeung kai kita satu jeung dikotok. Ulah kocoran, jeung geura kocoran dalah. Wa kunta wa ya'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jai dina jaya dijayana cai cari sirah. Mina jaya nurun kujuna eta mah. Mina jaya. Tu poho deui Ciwaru di Cimas kayak gini. Yopak lu. Oh ini. Nah, itu teh arek naon. Wa kunta wa kunti wa hayul hakim wa tarbi wa mus wa ukin. Wa yatin. Wa eep. Wa na wa cusmin. Hadir kabeh wa hadir. Ayam kopi pahit kurang. Ayam nau kata benang muluk. Sahaya sok buah maneh ieu teh buah maneh. Nawa abdi mah aya keneh buah. Aya keneh nya? Aya. Kan ya tuh. Ya. Aduh. Ka jam 12 nya ngawayang teh. 12 kan. Hah? Ka jam 12. Ka jam 12 perjanjian. Mah we kumaha duit cewek mah. Tambahan setik deui. Lo masih meun ya. Nah, lo malah alur teh. Kasih guring kaku dong teh enak. Ketempuan bareng aing ge teh. Aya peuyeuk kamu. Nah, si teh. Ayo si empok bro. Empok mana? Lala empok. Kenapa tiki-wiki belaku? Ini ketempuan bareng aing. Sadim astagfirullahaladzim itu. Sadim astagfirullahaladzim gitu teh. Saha sadim teh. Kurin. Kasimun eta kasimun. Sadim we tato kangen pake. Naon si teh? Tukangan. Naon sia itu tukangan. Odok mah betul Abang Agus. Naon si teh? Tukangan tingali. Kasihmu ya aing. Kasihmu ya. Nah jadi lompat aku banget aing.
berarti serem kena akang jeung itu ge berarti serem kena beungeut aing coba manehna kasih nung aing pocong beungeuna aing kadieu sia urusanna di desa saja aing kadieu sia naon sia kadieu sama lumpat apa beungeut aing kadieu sia aku naon gitu. iya sia naon iya diletak wah yakin pocong Emang sih seputak letak. Saya ke wawas. kau sedek bawas ya aing teh serem ieu pemboro sia aing oge lewat sembolewe ke kaca alah ka mana ah deui rupa ka mana murah meureun mun pocong murah udah pocong oge sia teh kalumaneun atuh penting museum kami kayak itu lah Sumpah lo dok kene. tahan itu malah mau budak nih wah itu semuanya karinci menggunakan tukang winci kan tahan itu kan dia menggunakan tukang winci kan gendong kemana-mana tak gendong kemana-mana mana gendong jauh tempat otak gitu lewat senina ahli seni ahli dahar yang dulu belah satu yang capek bapak ayang jajan naon ayang jajan manusia teh kamari bulan Agustus jajan teh mungkin mangide Agustus rek jajan tahun sekali Jajan infonya budak. setahun sekali jajan teh budak teh si Ari kan jajan Jajan yang mahal wae tuh. wari cikenes ya jajan 40 juta jajan naon jajan bakar ayam kumaha oh dibakar kabeh jeung tokona coba ya naon ini ayang jajan kayak dibere kumang sahanggaran ujang teh hah sahanggaran ujang teh kasih tahu gak ya digiding kasih tahu gak nya sahanggaran ujang teh anu panjang nu ponok kenal ponok we nu ponokna nu di inung nu di bapak kenal nu di inung inungna inung tere inung asli kenal inung tere inung terena nu di Sukabumi nu di Cianjur loba sih teh loba tuh iya tuh nama bapak aing mah tukang kawin ayo nggak tuh lebih yang bapak malin tukang kawin tukang ngawin ke jangan nami ujang teh hah nami ujang teh saha memiti nade tuntung naik Dani bener salah Dedi salah Tusmin salah ya memiti nade tungtung nai Dewi Dewi mah awewe oh maneh lalaki insya Allah